Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Panak desa sim kuring Antoni Bun Sekua dina program ngabuka ngaguar budaya karuhun. Pemirsa, karasan sim kuring ayeuna nuju aya di daerah Cisompet, Garut, Pamuntutnya pirang waktu kantos gitu. Karasan sim kuring nuju silaturahim di padumukana Bapak Inen. Nah, iya Bapak Inen. Sampurasun, Pak. Assalamualaikum, damang wah. Damang. Ya karasan Bah Inen salah sawiyo sesepuh anu masih kene mirosea atanapi masih kene ngariksa hiji kesenian anu utamina kesenian Sunda nyatana aya di Tarawangsa. Wes keren pisan pemirsa. Nah pemirsa enak orang serta acan orang lajeng-lajeng kanu bahasan-bahasan guaran anu tepain bangga orang sangat heula iklan anu baris ngalangkung mutos ngantosan 3 tahun kapang kera. Maka dar. Oke pemirsa penak deuna orang wihani ka acara ngabuka ngaguar budaya karuhun. Nah, anu dipintonkeun di channel Pusaka Lembur. Kalaresan tah ya urang saserangan ku urang taros di kawitna tahun sabaraha di antawisna non namina teh non tos kemana wae ngalanglang jegat kemana wae ya Abah Inen teh ya. Bah dibae naos bah di kawit tahun sabaraha Abah ieu mitembeyan atanapi ngawitan ngacapi atanapi Tarawangsa bah. Abdi ngawitan di tahun 55. Wos tahun 55 Abi kene masih kene di mana lah kata di alam mana. Tahun 55 banyak. Oh mohon berarti tuh sabaraha tahun 55 hampir ti 70 Lampung banyak. Mohon. Ari dugi kanu Tarawangsa bah. Kita Tarawangsa teh punten itu bah asli di dieu bah Tarawangsa teh asli di Cisompet. Asli di Cisompet. Kengeng di Cisompet utamina di daerah Nagrak banyak. Daerah Nagrak desa naon begitu? Desa Sukamukti. Lumayan tebih di Bandung kan aya Tarawangsa Banyaran, aya Tarawangsa Kasumerdangan, tadi di mah aya Tarawangsa Nagrak. Tah di utamina alhamdulillah amin masih kena jumeneng si Abah Inen teh anu bagian ngacapi bah jentreng banyak. Tabah ieu bagian anu ngesetna bah Tarawangsa ieu kumaha bah? Keset nama bukan kesetna Parantos pupus banyak sajenengan teh wah bah wastana teh. Bapak Omod. Namina almarhum Bapak Omod kalaresan anjeunna anu bagian ngesetna. Tah ieu anu masih kena jumeneng alhamdulillah urang doakeun ku sadayana sing sehatnya Abah Inen salawasna. Tah ieu anjeunna ieu kacapina masih kena. Panginten ieu sakacapina bah? Sanes. Oh sanes ieu sanes kacapina, sanes. Aya kacapina bah nu kangge pasangan si Tarawangsa teh aya. Teu ka mana tah bah? Nah, yang nama aku mah di Tambut ku Danseur. Oh, mohon nuju di Tambut. Tosep gitu. Maksudna teh seep ku sireum atawa nepi teh seep kumaha bah? Kurinyo. Ada disimpan di luar. Oh, tah ieu pamirsa geuningan seepkeun kurinyo sila. Kurinyo. Tak upami Tarawangsa Nagrak Kampung Pasir Mukti bae teh. Sukamukti. Sabaraha lagu eta anu tiasa dipintonkeun naon wae waditrana alat-alatna naon wae bah manawi supados pamirsa anu di bumi uninga bah ieu. Tah ieu laguna masuk. Laguna masih eur bahnya. Hari lagi janganana. Mohon. Itu jadi kita mah jadi pangukusan Hiji pangukusan anu ka hiji banyak. Anu kaduana naon tah bah? Kedua pamangkatan. Kaduana pamangkatan. Katilu tabuh tilu. Cis buncis kacang ngentrek gitu sanes Pak. Oh kan gitu.
Kalau pekalima nah anu hayam. kalima sorong dayung. Tah aya sorong dayung pamirsa. Ieu seueur keneh panginten mah langkung di 12 hormatan panginten banyak. Ieu salah sawios pamirsa anu kedah dijagi ku urang laras-laras kedah dijagi ieu hiji ditinggal karuhun atau nanti ditinggal luluhur urang. Nyatana urang salaku budak ngora kudu bener-bener micinta karena kusade atuh urang teh micinta budaya urang satacan urang lajeng deui karena buaran anu paling mangga urang sangakeun lagu anu bari ngalakeun paling. Ya pamirsa alhamdulillah simkuring anak menak kebagjaan nambihan kebagjaan di sarangan ku aya saligen abdi aya emak bojona di kepada emak tah emang ieu mah bade langsung naros we simkuring mah nya ieu salami ieu ya mah anu kauning aku mah tarawangsa Kampung Nagrak mah nya ieu tarawangsa teh panginten upami ninggal di Sumedang sareng di Banjaran mah upami digesek teh sok aya nu ngibing mah ieu mah. Emang sami sok aya nu ngibing di dieu mah, anu ibingan gitu. Sok. Oh, aya banyak aya anu ngibing. Oh, diangge dina tiap sasi mulut bah. Sareng bulut sareng sasi acara-acara bah. Salain ti sasi mulut. Upami etangan mas sok di dina pangantenan biasa ditambah dina pangantenan dina karyaan tilu namun cuma cek aya bahasa kolot mah jadi micen runtah banyak tilu dintena nabeuh tarawangsa biasa ya ibingan banyak seueur gitu ngengklak gitunya kersaeun kersaeun sok ngengklak pamirsa janten ciri sabumi carasa desa tangtosna di tiap daerah panginten benten-benten banyak benten-benten carana benten-benten cirina aya tadi katilu dintenna micen runtah katilu dintenna nembe nabeuh tarawangsa banyak masuk marawi masuk ngiring ngibing eta napi ngiringna haluan gitu mah tara mah pacela. Tadi salah sawios hiji buktos abah masih kena panjangan hutan nembe teh kalarasan anu di judulan naon bah namanya teh bah buncis banyak cis buncis tah eta nami hiji atanapi hiji pirigan tarawangsa daerah Nagrak Kampung Cisompet cis buncis seperti gitu ieu bah tarawangsana bah kata wisma ku abdi tarawangsa nama ieu bentuk nama sederhana pisan banyak ieu kagungan anu ngadamel sareng saha teh mah nu ngadamel abah Abah Omod anjeunna ieu kalarasan sebagai anu nyepengan tapi anu ngese tarawangsana kalau geus almarhumnya ieu yuswana sabaraha taun Bang manawi kata wis ku abi mah tos koropok saetke ya tapi suantana rausen pisan 5 tahun ya Pak 5 tahun 5 tahun langkung dah cawe almarhum gana tos karena 3 tahunan pupusna ieu teh teu dianggena teh anu napi aya 5 tahun teu dianggena pangintennya
dumadi abah omona terus nganturkeun langkung ti 3 tahun pangitan ieu katawis nama tos buhun pisan tos buhun sekuat seperti itu. Alhamdulillah pamirsa anu aya di bumi simkuring dipasihan kene waktos atau napi takut dipasihan kene Yuswa biasa bersiraturahmi sareng maestro nya mung kalarasan teu aya partner abah teh di dieu teh kami pamirsa bade amangan ke dieu baraya tarawangsa nu aya di Jawa Barat ya utamina khususna nu aya di Pusaka Lembur taya upami bade silaturahmi mangga diantosan di poleh dieu Kampung Cisompet banyak Cisompet Kampung Nagrak Desa Sukamukti taroskeun we Abah Inen nah eta sapertos kitu tah sakitu pamirsa simkuring Antoni Bursekuad sun amit mundur alhamdulillah ieu sareng Abah ditepangan banyak disebatkan Bapak Inen jadi Rungah Ringo. Oh Rungah Ringo tah anu ieu kadana kumaha tah Pak saha cenah beureunan Bapak Inen tidak teu aya kadana saha Ned oh Bah Ned cenah taroskeun we Abah Ned arundingan sarayana anjeunna sebagai maestro kalapat teh ku abenya maestro Tarawangsa. Jadaka Sunama si Jentreng Jamret gitu. Gaduh gelar atau napi gaduh landian namanya si Jentreng Jamret banyak. Si Jentreng Jamret tanu teu aya duana di daerah Cisompet gitu pamirsa. Tah simkuring kalasan masih kene sareng Abah pangitan sun amit mundur. Teras panco di channel Pusaka Lembur. Bah, mangga bah, ieu ke dieu bah. Hatur nuhun sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.